kuring. Pak, jenaon? Nengan sendal leungit. Mangga tuh, payun. Tuh, di mananya sendal kuring? Sahan wani-wani sendal kuring. Coba keur bulan puasa kieu mah. Cepat ustad oge dosa gede. Di mana dina puasa kembali teh disebatkeun aya nu matangka batalkeun kana puasa, aya nu matangka batalkeun kana pahala puasana. Urang ngajaga dina rasa rumasa urang lahiriahna. Nyata mana di mana urang nalika keur puasa jaga perasaan perasaan orang nyalira oke perasaan batur nyata anu sebat sudon atau berprasangka buruk gitunya hanas urang maring keur itu ka dieu efek teh geuningan aya di imah gitunya nu leungit teh misalkan bapak kaduh ka masjid gitunya mungkin dengan bapak-bapak teu pikun teu hilap deui gitunya sugan teh nyandak sendal ka masjid teh wih di masjid murang maring majakeun teh aya sendal teh mana cenah ieu sendal awiring teu aya kieu hanas di naon di antep-antep disayang-sayang gitu mana sendal nah eta tinggal heula urang ngangge itu sendalna lamun teu ngangge beureunnan nya ulah nya sendal batur tuh jadi wen batur dihilangna nah gitunya jadi kade hanas berapa sangka buruk atawa murang maring ka batur anu mana batur matos gaduh pungkus sendalna masing-masing anu bapak ibu sadayana meureunnan aya sendalna cana jadi ulah pada ustad cenah canak anu sayana pasieun anu awonna gitunya uwi teh masjid teh da canak anu sayana sendal teh yen wabi menawon tinggalkeun we di dieu nah sanes kitu eta teh punya jadi canak nu sayana piceun anu awon teh dina ngabahas urang hirup awon piceun anu sayana canak pake sehari-hari kahirupan dan dipraktekeun kana maling sendal eta sareng maling sendal teh atuh ngajarkeun teh canak nu sayana piceun anu awonna teu kengeng nya punya eta tentang berprasangka bisi urang gaduh prasangka buruk piceun mending ge berprasangka sae ka batur mah insyaallah pami urang seueur berprasangka sae ka batur insyaallah urang ke jaga di akhiratna tawa akhir hayatna husnul khotimah tegasna mah sae panungtungan. Bismillahirrahmanirrahim naon mas? Pak Haji sendal abi ical Pak Haji. Oh, pahili paling ge mas. Pahili teh saha Pak Haji? Urang mana? Muh pagentos. Pagentos teh saha deui Pak Haji? Etena di mana? Ku abi susulannya. Aduh, dapat dipayunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, sendal abi kumaha? Tangan sorangan lah, liur. Iya Pak Haji teh. Pengen bantuan. Pahili jeung pagentos di mana nya imahna? Pahili pagentos. Jujuna mas? Sendal orang leungit dipaling ku pahili jeung pagentos. Lain dipaling, tapi kakantun di bumi. Tadi mas teh ngangge sendal. Yo. Aduh. Poho mas teh. Tadi teh sugan teh pakai sendal. Gara-gara pahili jeung pagentos. Kurang susulan ka imahna.